Di siniran mah siga Gunung Guntur jeung Rakutak, Gunung Salak si sawah, Inung Lugul bababutak, anakna pitak sabelah. Nah, itu teh wangsalan mah sabangsa kieu cangkang usi teh ya. Lamun nyiptakeun mah bentang jabrig juru 12 biar narsis masuk surga logo Persis itu teh. Gitu bentang jabrig teh itu teh dilalahna bentang apa eta juru 12 take aya korinahna supaya jadi orang Persis masuk surga atau napi logo Persis teh kudu aya kalimat sis gitu. Jadi aya tuduh jalan anu nepikeun harti nu tadi anu can ka harti jadi ka harti. Jadi aya sis jeung aya bentang jabrig juru 12 logo Persis jeung jalma-jalma anu boga logo Persis teh asup surga gitu intina mah. Anu biasa mah siga di SD urang pan sok diajarnya baheula wawangsalan siga teu beunang di Supadulang, teu beunang di Bebenjokeun. Mimitina pan eta cangkang, teu beunang di Supadulang. Supadulang naon dulang, tuluy aya supa nya. Can karti keneh tapi sanggeusna aya korina anu nuduhkeun naon nu dimaksud Supadulang teh teu beunang di Benjo, jo teh tuduh jalanna kejo gitu Supadulang jeung kejo. Contoh sanes siga gedong ngangkleung di Sagara ulah kapalangnya bela gedong ngangkleung di Sagara naon cenah can kapikir misalnya aya karek dikira-kira ieu pantesna teh nya tapi kedua aya data tina gedong ngangkleung tuluy aya dilalahna kapalang ulah kapalang eta kapal eta jadi kapal nu dimaksud ya karosnya tak kitu mang gedong ngangkleung baheulana kayak aya nu nuduhkeunana anu mastikeun yen eta teh kapal gitu. Teu beunang di hurang sawah teu beunang leupi ka meumeut hurang sawah naon tah hurang sawah acan tapi geus aya kalimat teu beunang leupi ka meumeut hijikeun simeut wangsalan ngaranna belut sisit sabadarat siang wengi kapirara ya belut sisit sabadarat belut sisit belut sisitan orang teh karek ngira-ngira beuki yakin pangira-ngira orang sanggeus aya kapirarai rai oh rai jadi belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi artina orai baheula orang diajar urang pan di SD orai cangkang usi teh kitu abdi mah da diajarna kan mung dugi ka gerbang bah janten balik deui teh sakola teu lulus janten we karena wawangsalan ge poekeun karena Sunda ge atuh saware-saware buahnya ulah kitu kaos saling urang Batak dengan tiga Sunda mau ya pami janten MC ya bah di acara pengawasannya kaos teh MC teh master of ceremony ya wilujeng dongkap gitu lepat berarti jamannya hari pun bojo cenah eta kumaha damang aduh sudah nganyakeun pun bojo mah keur kasorangan atuh nya hendak usuk eta ka asupna di urang masuk baliutnya banyak nah eta siga keur urang keur baturnya irah mulih teh cenah rencana wangsul teh eta kan bener nya tos tuang tak can neda teh cenah basa ti kamari acan neda teh mun teu kaserang tadi cenah isuk-isuk abi manggeus saya lapar artina tuang keur saha neda keur saha aya bahasa loma kitu teh dahar aya hukiat anu teu beunang dirobah babasan bahasa Sunda geus ti dituna kitu mah kitu teh tiasa dirobah